Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda silat anu judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Cicir episode ke-11. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna jantan panghibur kana kalbu, pangbebenah ogi kana manah kanu nuju ngarendapan kasusah. Mugi-mugi kadieu mugi-mugi mah teu susah. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang dangukeun sesarengan kumaha jucungna ngeunaan Satria Bojong Cicir episode 11 teh. Yuk Remon sanggeus ngadenge ucapan ti si Subrata ka murid-muridna si Eca. Antuk nama murid-muridna si Eca teh bunga angger bunga kusabab nambahan aya hiji rumaja keneh anu fisikna teh meni kasep tur irungna bangir. Komo nopatan eta mah nya murid-muridna si Eca. Nah siri iyo MPO teh geningan nangan perhatian gitu tah. Si Ismi alias si Sumadi ngawani-wanikeun nanya ka si Subrata, Subrata ka dieu teh kana naon, kana ojek atau kana angkot? Ecek si Sumadi manehna nanya ka si Subrata. Bari mesem Subrata teh tuluy nembak kana pertanyaan ti si Sumadi. Leumpang mi ka dieu mah teu kana ojek, bawa kita oge kana angkot. Da teu gadoan tos atuh jang mayarna. Gitu ecek si Subrata teh ngawalerna. Si Amel anu tadi aya di tukangan ti si sapa sarua milu nyampuran nanya ka si Subrata, bener eta teh manya teu ngadoatos kana angkot wae mapah apa nanti bih teu cek dong ka dieu teh. Cek si Amel bari rada era-era manehna nanya ka si Subrata. Subrata teh bager manehna demi nutupan jati dirina manehna ngawaler ka pertanyaan si Amel. Nyamun Mel leumpang kumaha deui atuh ngaranna ge rumaja keneh ada ka dieu na ge teu bebeja kana jadi kolot. Ngan tadi atas ngawartosan lewat telepon sakantenan tadi ge di WA keun ngiringkan HP si Eca. Bari ngiceupan ka si Eca, Subrata teh nembak kawas kitu teh. Antuk nama nu galecok ngobrol teh meni anteng teu karasa waktu teh geus nyarelek ka jam 11 leuwih 36 menit. Tekung silila ti jero imah nyaeta ti jero paguron percaprakan. Maemed nyamperkeun bari ngomong ka genepan, Nyai Ujang gereta ruang heula atuh, ieu matos masakeun semur jengkol, tahu goreng nya sanguna biasa sangu beureum. Cek Maemed bari gugupay kagenepan budak leutik
sekaligus salah sahijina hiji pamudanya atas si Subrata. Kabehna digupayan dihiapan supaya lebat ka jero paguron taruang siang heula. Antuk nama ngadenge maemet nyarios kaos kitu nu genepan teh tuluy haraseup ka jero paguron. Atuh da arana ge geus waktuna dahar beurang ngadaek teu daek manya ajakan ti kolot henteu dihiapkeun kasampakeun pas geus di jero teh sangu ojeng deungeunna geus aya dina luhurun sama anu diamparkeun di tepas imah. Nu genepan teh bunga dome nuju lalaparna geus disadiakeun hancengan anu matak pikabitaeun kana beuteung. Komo tah nu opatana mah murid-murid si Eca, si Sapa, si Madi, si Lian, jeung si Amel mah weh kasup rarabok nyagi awewe sanajan fisikna leutik teh kana barang nyatuna mah beuh maniponyo pisan. Sok tajang Neng gara teruang tah sok. Aduh mata hilap ente nyiapkeun cai jeung kokobokna itu we ka ditu kana kokocoran cek Maemet bari nunjukkeun ke arah jamban. Anu opatan teh mani paburu-buru indi ka jamban rek si Deang heula si Ismi si Sapa si Lian tur si Amel gareuwat balik deui muru ka tepas imah domeh eta hoyong si beuteungna ku hancengan meunang masak ti Maemet. Si Eca jeung si Subrata nu tadi keur dariuk teh naresem tur seuri ningali kalakuan muridna. Tas murid-muridna mah geus ngarumbah leungeun. Si Eca oge tuluy nurutan ka cai ngumbah leungeun oge domeh tadi geus kokotoran di buruan imah. Si Subrata ge sarua manehna ge nurutan sanajan sabarna mah manehna sajenisna tina sajenis siluman tapi kudu daek nyaruakeun tingkah lakuna kawas ti bangsa manusia. Tah kitu pamirsa dongeng ti simkuring danget ayeuna. Mugi-mugi janten panghibur kana kalbu pang bebenah oge kana mana kanu nuju ngarandapan kasusah tong hilap mawa buku ka sakola. Yu pamirsa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.